Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui para wargi sareng pribados Kang Nace dina channel Nace Tilu JS. Kumaha para wargi dararamang atuh mugi nya sadayana sing aya dina kasehatan lahir sinareng batin. Atuh cenah bilih aya wargi urang karabat sahabat tatanggi urang ayeuna teh nu nuju teu damang urang sami-sami nya ngadoakeun mugi sing enggal deui didamangkeun sacara bihara-bihari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados teh sejak mangdongengkeun deui nya naraskeun hancagarapan dongeng Sunda nu kungsi katunda nyaeta jejer cariosna teh si Onyel cenanya ayeuna lebet kana episode sabaraha nya episode 16 nya mu tah sadeu acan diteraskeun kumaha cenah katerasanana lalakon si Onyel pribados sakumaha biasa padena da bantosanana ka wargi-wargi sadayana mugi weninggali anu teu acan ngasubscribe mugi nya meninggali kanggo ngasubscribe anu parantos ngasubscribe atuh pribados ge ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan tina kasayan para wargi sagedengeun eta ge pribados teh nyuhunkeun bantosanana kanggo di like di komen sareng di share atuh supados teh nyangkolong kana waktos mangaitna kana wanci urang enggal bae yeuh di kawitan wilujeng ngadangkeun. Teu kacaturkeun lila di jalan harita eyang nu rejati Mang Adul katut si Onyel anu ngajugjug ka imah teh kacaturkeun geus nepi ka imah eyang nu rejati. Cik jalo nah rejai ka itu cek eyang nu rejati ka si Onyel ayang si Onyel nemalan bari tuluy ngaleos ka pawon nu maksudna mah deuk na heurecai ge atuh harita teh eyang nu rejati katut Mang Adul teh dariu harita nu diuk ditepas teh tuluy langsung ngarobrol cik kando geralaan dah bokrokeun anu tadi ditaplokeun kojang apud euy ceuk eyang nu rejati manehanana teh bari konea ngaluarkeun bako tina sakuna ari anu ditita teh atuh bingung kacida manehanana teh katingali culang cileung teu ngarti ari ku kituna apanan Mang Adul teh tadi dipokprokan ku Mang Apud teh dina kaayaan keur teu sadar ningali galagat Mang Adul jigah nu bingung atuh eyang nu rejati teh gasik nuluykeun deui caritaanana eta dina angeun nu tadi digadil ku muning euy jika negara buka kayaknya cek eyang nu rejati bari manehanana teh harita katingali keur ngalinting udud dina daun kawungna. Oh muhun eyang cek Mang Adul bari manehanana teh gancap ngaboreklakeun bajuna mana geus kitu mah tuluy bae atuh eta cikurejeng ki urat nu ditaplokeun dina tatuna teh dilaanan mana kajadian nu luar biasa harita tetela atuh tatu teh dumadakan leungit taya tapak-tapakna acan sanajan ceuk paribasana tinggal satapak beas ge weleh teu aya atuh tatu Mang Adul teh harita damang sakpinuna hai ningan eyang teu kunaon eyang ceuk Mang Adul manehanana jigah nu bingung sanajan ari katingali bungahna mah tang tu aya. Alhamdulillah atuh euy tete lah Gusti teh marengkeun kene pitulung pikeun hidap doa dah nya linting heula bakona euy ceuk eyang nu rejati ka Mang Adul bari ngasongkeun bako jeung daun kawungna
Alhamdulillah yang nanging punten yang disawios gitu pami pribados teh bade naros. Nah, baik atuh dek nanya mah ke jeung dibalakan ku pananya segala ilaing pan eta teh nanya gene euy. Sumuhun yang pribados teh emut yen pribados teh nya diamuk munding edan teh kan bangsa pribados digadil ku munding nya kana angen teh duh mending nyala kacai dah tuh yang asa remek dada deh dah tas kitu terasi pribados teh ragragan agawi resawa dah tidinya mah pribados teh nya teh eling we teh emut di bumi alam ya ngan emut teh tadi bahasa pribados teh lirir teh saur eyang aya di bumina Ustad Dede cenah ari kitu kumaha mah geus didep deui sumuhun eyang nah ningan naon pribados teh lah teu naon ieu teh angen pribados teh eyang ih nya atuh alhamdulillah kudu syukur ai ilaing deuleu pogo eta apana nu dipiharep teh hayang salamet nah ari teu teh ilaing mah salamet ku salametna kalah kajiga nu heran ilaing mah deuh aing sok aneh-aneh bae atuh cek eyang Nurjati manehanana teh bari tuluy plenyun ngenyot ududna teu sirikna atuh pipi anu geus sakitu kariputna teh menika kemong balas ngenyot udud sumuhun eyang alhamdulillah nya sanaosnya ke ari mastaka mah ieu teh asa teu acan kahartos kana kajantenan teh duh aduh nah da teh sakabeh perkara kudu kapikiran ku hidep duh angguran mah eyang nu dek nanya teh leuy nah kumaha eta teh make jeung galungan jeung sakadang munding sagala ilaing teh euy cek eyang Nurjati nya ka Mang Adul anu ditanya atuh kasih nemalan duka yang da pribados mah hangang dina sakadang munding teh sok malah asa si onyel jeung baturna ngalangkung ge pan nya ngawartosan cing teh ade euy bisi digadil munding cek pribados teh tapi naha atuh teu kungsi lila pas nuju mere sanjukut kana tanggungan aya hawar-hawar eyang aya sora munding ari barang liuk direret atuh breh teh eyang eta sakadang munding teh nya brut maju sok malah atuh ari si Jamrong mah eta mangprung we miheulaan teu nolih kadunungan teh sakadang me teh duh ngan pribados mah aya kasempetan pikeun kabur eta nya kapahaksa we eyang kedah disingkahan sameran sakadang munding teh nya satekah pola we ku pribados teh disingkahan gulak gilek arit oge nu dicekel teh meh-mehan bade ditigaskeun ngan emut tuh karunya bisi sakadang munding teh tatu atawa beh jauhna dugikeun ka paeh atuh matak janten picaturkeun deui eyang ke nah banyak teh sakadang munding teh bisa tepuguh-puguh mah da aneh atuh jalu euy cek eyang Nurjati nemalan ka Mang Adul bari tuluy kunanya alatan panasaran dah perkawis eta mah pribados ge kirang uninga eyang cek Mang Adul bari ngalinting bako cekes harita udud nu meunang ngalinting teh tuluy diseung barang ngenyot kana ududna hari tatuh dumadakan Mang Adul teh nyai aya deui nu kainget dina implenganana paingannya cek anu sok seneng udud cenah udud de ieu mengembalikan inspirasi cenah urang teraskeun nyai aya nu kainget ku Mang Adul nya iya ke emut ayeuna mah yeuh sateu acan kajantenan diobrot ku munding tah babaturan si onyel teh nu tiluan lumpat eyang mana ditaros teh mewarang kabur saurna teh aya bahaya tah ai pribados mah da teu ngartos teras bae we dakul ngarit deui kan teu kungsi lila tah si onyeleun nu lumpat teh eyang ngan mana ditaros teh
da teu nolih kana naon si Onyil teh mang prung bae. Tos kitu nya nembe we kejadian eta munding dea yang nu ceuk pribados tadi nu katungtungnakeun mah obrolkeun ti kawit si Jamrong kabur teh ya. Ceuk Mang Adu ngalalakonkeun manehanana teh kejadian nu rada ranyai keneh. Inget-inget poho keneh Mang Adul teh. Ari kituna mah sabab Mang Adul teh sasatna jalma nu anyar eling tina kapiuhanana. Kutan gitu nya euy. Atuh ari kitu mah eyang ge puguh rada aya wewengan gainya ieu teh ye. Ceuk Eyang Nurjati. Ieu eyang caina ya. Ceuk si Onyil. Harita norojol manehanana teh datang bari mawa cai panas kana teko. Ieu teh dek mawa kopi na moal eyang euy. Atawa keur ngobaran kene si Mang Adul ieu teh. Bisa dek diseblokeun ya. Ku uing urang banjurkeun. Ceuk si Onyil. Tumanya bari kualeh manehanana maleng raya jeung conorana teh aya we di mana bae ge. Nyakeun ninyo kopi atuh jalo. Beraku ninyo si Adul ilaing mah sok lalawora wae. Ngobaran si Adul mah ku kopi geura euy. Jeung meh cager kayaknya bang mawakeun jalo. Ceuk Eyang Nurjati ngajawab ka si Onyil. Atuh kela Eyang, urang bawa heula euy. Ceuk si Onyil bari ngaleos. Kan tekung si Lila. Jol si Onyil teh datang mawa kopi jeung cangkirna. Geus kitu mah gek si Onyil ge milu diuk ngariuk. Lain jalo. Eyang teh teh dek nanya euy. Sugan ieu mah susuganan gitu euy. Lain nuduh eyang teh susuganan we laing mah nyaho. Kajadian anu patula patali atawa sabab musababna eta sakadang munding bisa ngamuk kitu. Cik eyang teh hayang ngadenge dongengna kumaha ieu mah susuganan euy. Oh. Nya atuh wing mayang. Kieu caritana teh nya. Barabat harita si Onyil teh nyaritakeun ti mimiti manehna ngaliwat ka lebah Mang Adul nu keur ngari. Tuluy nepikeun kajadian sakadang munding ngobrot Mang Adul. Kabeh ge dicaritakeun jentrena kerana. Aya hiji oge nu dibuni-buni. Tah kitu eyang sabenerna mah euy. Anehna ningan kalah kasih Mang Adul sorangan anu keuna teh euy. Ceuk si Onyil. Nu polos harita cumarita bari ngagak-gak seuri. Ondaon. Dah, kunaha ku ilaing mah euy. Aing mah nyelakakeun ilaing mah jang euy. Ceuk Mang Adul ngakebes ka si Onyil. Mana ngadenge caritaan si Onyil kitu teh. Duh nah hidup teh jalu. Eta teh lenger teh euy dibeakeun aku sorangan. Tingali da alatan hidup teh lah ngabalukarkeun korban jeung ngariweuhkeun ka balarea ningan euy. Pan ilaing ge tepi ka lulumpatanna ngahigak dah. Ceuk Eyang Nurjati ngomong mamatahan ka si Onyil. Eyang. Uing teh lumasa salah euy. Reuy kaleulewihi. Hampura oge uing mang euy. Sasatna mah uing teh lenger teh kamalinaan. Ceuk si Onyil. Kadenge manehanana teh menta hampura ka Mang Adul. Ngan deui uing mah euy rada kataji sia. Mangsa maneh eta mang euy nyingkahan sakadang munding nu ngamuk. Kuat ka teu beunang-beunang eta sakadang munding teh dek nu buruk maneh teh mang. Hayang mang euy uing diajar usik model kitu. Ulah ilaing mah euy Telek ka jang lenger paur aing gara babaturan ilaing ke kabeh dipake bahan latihan atuh mata kucilakaeun meureun. Ceuk Mang Adul ngakebes ka si Onyil. Nya moal atuh Mang euy, ajarkeun lah euy, buru Mang. Ceuk si Onyil. Keukeuh mementa diajarkeun usik ka Mang Adul.
Nanya ani hidup teh hayang diajar usik jalu cek eyang Nurjati Mairan. Nya heueuh atuh eyang lumayan ari bisa usik mah euy. Santona atuh bisa-bisa kenulungan batur. Lamun teu bisa kenulungan batur minimal bisa kenulungan diri sorangan atuh. Lamun teu bisa keneh nya minimal eta ilmu teh kuing moal dipake nyelakakeun batur eyang. Dah, geus ka eyang langsung lah. Pan mangge sesatna mah diajar ti eyang. Puguh deui ai ti eyang malah eyang nu langkung wijaksana langkung puas paos eyang. Nah diajarkeun atana pinteuna mamangga we nyangakeun bobot teraju timbang teraja bobot endengna ge nyangakeun ka eyang dah. Cek Mang Adul ngilu nyarita tuluy nyerenkeun ka eyang Nurjati. Maneh teh ningan diajar ku si eyang nya. Aduh, nah eyang ari uing teh diajarkeun maneh mendingan euy. Ari tiap jalma teh boga gurat jeung hak bagianna jalu. Saalasna parendene ti kitu ge deui diancikan ku wanci anu mustari aya waktuna deuleu. Ari keukeuh hayang diajar mah baik bae atuh. Kepeuting urang mimitian latihannya. Cek eyang Nurjati ka si Onyil. Kumaha hidup dua dek milu gitu. Nya pamidiwidian mah eyang sejangiling pribados teh ieu teh. Atuh ari kitu mah kewe uing milu eyang. Atuh ai hidup dek marilu mah hayu da puguh pan ieu ge keur haridep euy. Kewe atuh nya buada Isya euy. Urang latihan ayeuna mah eyang ge sarua ieu teh jeung si Adul. Sanajan eyang mah teu digadil ku muning, tapi ieu angen teh karasa euy. Aduh ieu mah kudu diubaran jalu. Alah, nah kunaon eyang euy? Euy nya da eyang teh aduh angen teh euy karasa. Cik men da ubar jalu. Naon ubarna eyang? Cieu bae ku uing ayeuna urang leangan ubarna euy. Adul anter euy urang leangan ubar. Mangga atuh eyang. Nah, kunaon ieu teh landongna eyang? Dua urang teh harita dumadakan hari weus-weus hariwang. Eyang teh ieu teh angen dedek kuat euy, kudu diubaran ku liwat. Ku liwat ieu wa eyang wa euy. Cek eyang Nurjati bari ngeh ka ieu seuri. Ngaheureuyan dua urang anu dihareupeun manehanana. Aki-aki peot teh ngomong we lapar gitu maneh teh eyang. Maneh mah uing urang ngagoreng heula simeut atuh heuh. Bari sakalian ngaliwat jeung nyamalkeun teh nya. Cik si Onyil. Manehanana teh ngomong ka eyang Nurjati. Tuluy manehana ge nanya nah maksudna mah nyamal ayeuna atawa ento. Atuh anu ditanya teh harita katingali ungeuk. Sabari keur ngenyot udud. Geus kitu mah leos. Si Onyil teh indit ngaleos. Sedengkeun eyang Nurjati mah jeung Mang Adul harita ngarobrol bari tuluy nginum kopi. Teu kacaturkeun lila. Harita kacaturkeun teh aya meureun sajamna ti leosna si Onyil ngadon ngaliwat. Kiwari geus kurunyung. Si Onyil teh ngajingjing kastrol nu eusina liwat. Mana dibuka teh tetela eta liwat teh ditumpangan ku pucuk sampeu. Atuh matak pikabitaeun nu nempo. Sokomo atuh sasatna eta eyang Nurjati jeung si Mang Adul teh keur lalapat. Leos deui. Si Onyil teh ngaleos ka dapur. Mana datang deui teh tetela mawa piring seng jeung simeut meunang ngagoreng. Pon kitu deui adi samal dina coet leutik mah teu tinggaleuh. Mana geus kitu mah deuk we bae dalaharan nikmat. Mangsa beres daharna
atuh si onyel teh harita mah teh jol meresan piring sakumaha biasana. Harita mah katingali si onyel teh ngadon ngabaheuhai diuk nyarane. Singhor si onyel teh tetela mangsa dahar teh seubeuh teuing atuh antukna jadi kamarkaan. Aduh seubeuh teuing euy. Aduh beteng uing alah asa nyeri kieu euy. Ceuk si onyel bari nyarane manehanana teh kana tihang. Atuh dah matak ulah ngalajur nafsu nanaon geus ya kerasanya. Ceuk Mang Adu manehanana teh mu puas ka si onyel. Tah bener deh ngejek si Adul jalo. Ari sagala rupa ge lamun make nafsu mah hayangna teh gitu sok balukarkeun hayang kaleulewihi tamarakan dede. Ari balukarna atuh tina kaleulewihi nya tangdu mamalana teh bakal teu hade euy. Maraneh duaan mah euy ningali uing kamarkaan teh kalah kanyeung serikeun aya. Atuh da seuri ge ieu mah lain mu puas euy. Ieu maras ku hayang seuri weh nyel. Ceuk Mang Adul ngajawab manehanana teh alesan dina kituna mah. Kaneng sia tong seuri wae. Ribu ya uing beteng nyeri aduh. Euy linu jeung alah engah teu puguh rasakeun euy. Ceuk si onyel kadenge manehanana teh jigah nu kawalahan nandangan ka nyeri alatan kamarkaan loba teuing dahar. Geuncing kuat jalo. Dada mabongan sorangan euy. Mangga deta ieu kejadian teh sing jadi ilmu euy. Yen sakabeh perkara anu initna dina nafsu jeung teu bisa ngadalianana atuh ngabalukarkeunana kana katunggaraan. Pan sok sanajan ari nafsu mah dalah nu ngeunah anu dipilampah teh ari heungah kangaranna nafsu lamun teu diatur mah balukarna mah geuning nyeri nya. Teuh nya geuning. Aduh cing atuh tong dibubuas wae yang. Da teu mu puas eyang mah. Ieu mah eyang mah nepikeun supaya ieu kajadian teh teu dua kali karandapan ku hidup. Sok moal atuh lamun 3 kali 4 kali mah. Teuing lamun dina hal kaleulewihi perkara naon we eta mah na dek dahar dek minum dek naon bodina tekad ucap lampah. Kaleulewihi misalkeun aya nu disebutkeun kaleulewihi dina omongan, kaleulewihi dina heureuy naon sagala rupa. Tah kade jalu Gusti mah teu reseupeun ka jalma anu kaleulewihi anu melampaui batas. Ceuk Eyang Nurjati tekeunna sasiereun sabeunyereun teh ditepi-tepikeun wajanganana. Aduh ari gitu mah penting teh jigana ilaing moal milu latihan mere nya euy. Ceuk Eyang Nurjati nuluykeun caritana. Nya endog atuh Eyang. Ceuk si onyel bari beupeulngisan teh gasik nemalan. Eyang dupi kewengi teh latihanana nah di tilas latihan kapungkur teh ya gitu. Ceuk Mang Adu manehanana nya ka Eyang Nurjati. Atuh nu ditanya teh pelenyun ngenyot heula uludna. Ke peuting deh Eyang teh dek mikeun hiji ajaran euy. Si kabuyutan ngan ka ade ieu nu dibikeun ka hidup duaan deh tangduna perkara nu sarua nya sarua we kitu dibikeun teh. Tapi kade ye bila mana hasilna ke beda mah hidup teh ulah rek sisirikan sok moal atuh ngarasula mah sabab geuna ku babasaan euy. Papangih-pangih ajang mun panggih keurisi ujang cenah lamun teu panggih peke teangan. Sabab naon tadi de anu jeung Eyang dimimiti geuning bandiab jelema teh aya guratna aya alas hakna.
moal bisa pacorok kode pahili najib ngan hari ieu mah pikeun ngabuktikeun keadilan yen teu dibeda-beda dibikeun ngan engke milikna tang tu moal sarua euy. Nah kumaha maksudna yang cek si onyel. Sumuhun yang nah kumaha gitu maksudna ari maksudna eyang mah euy ieu teh waktosna CF euleuh nya waktosna CF geuning barawargi caga tuh urang dugi ka dieu heula ieu urang tunda heula ieu lampah nu engke wengina si onyel sareng Mang Adul bade latihan teh cenah nya gimana cenah nya latihanana sareng kumaha cenah latihanana atuh sakseni nya engke di episode salajeng. Sadajan pribados amit mundur pribados teh nada dihapunten tina samudaya kaluputan kalepatan pribados bilih aya langkung saur bahe carek bilih aya ti caletot basa sareng sajabina pribados nada dihapunten sareng sagedengeun ti eta pribados teh nada dimaklumnya nada dihapunten mugi para wargi ngamaklum tina katetiasaan sareng kekirangan pribados mangsa mangdongengkeun. Sakitu bae atuh nu tiasa kasangakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.